Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ustadz Babat. Di video kali ini, Ustadz Babat akan berbagi tentang syairan Sunda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa, like, comment, and subscribe channel ini, supaya lebih semangat lagi buat syairannya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam kudu pinter, tapi ulah kabalinger. Islam geus pasti nanjer, ajak moal unger-unger. Lamun umat bararodo, bari jeung katotoloyo, bakal benang di bobodo, dianggap teboga polo. Hayu urang ngararaji, sanajan geus aki-aki. Lamun tunduh bari ngopi, ngopina ku kapal api. Ngopi kudu jeung ngaroko, sanajan roko nabako. Pasti tambah pedo, kitu pidauh Syekh Bako. Gara-gara bararodo, umat loba kabobodo. Komo ku urusan kejo, nu bodo mahararejo.